Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana di mana wae ayana wilujeng tepang dangu deui sareng Mang di ieu channel di ieu galura dina raraga midangkeun dongeng Sunda anu dipikamemet ku pamirsa sadayana. Dongeng Sunda anu nuju dipedar nyaeta Munjung Kabeurit atanapi Dedemit Gunung Warangas. Sakumaha biasana ieu dongeng teh dialpukahan ku pengarang ieu dongeng nyaeta Ki Leuksa selaku pupuhu atanapi inohong kanggo pangarang dongeng Sunda anu ngalestarikeun budaya Sunda. Oge dina juru dongengna nyaeta anu tos teu bideg deui Mang Dedi Mulyadinata almarhumnya Allahumarham kanggo Mang Dedi Mulyadinata. Ta pamirsa sadayana supados teu nyangkolong kana waktu margi pamirsa pastina ngantos-ngantos kana lajengan dongeng anu tos dikantunkeun dina dinker. Ayeuna urang pajeng deui, urang guar deui carios nu katunda nyaeta Munjung Kabeurit anapi Dedemit Gunung Warangas. Kumaha tah lajenganana? Sok atuh kaparayun sadayana siap-siap maranenco dina hapena sewang-sewangan. Sok prung. Kasugut para warga. Sakumaha janji poe kamari ayeuna bagian anu ke-48 baris di Bandungan ku para pamirsa dina ujaring carita Dedemit Gunung Warangas. Sakumaha naskah carita anu kantos dipaluruh dina bagian anu ke-47 padaran Mang Dedi kabegat ku wanci nya mangsa bedarkeun kaayaan alam ti beurang kaperlampahanna Abah Lemud anu deuk neangan puntanganeun teh calonnya pikeun ngalawanan Mang Ron. Kumaha atuh para wargi lajengna ieu carita langkung posna mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti beurang di Memunggang hiji pasir. Dina hiji mangsa kaayaan di pagunungan kacida di iseunana. Anu kadenge teh ngan saukur sorak manuk jeung angin anu lebak dang daunan. Daun eurih dina gawir ting arulang jiga anu kukupai kanu keur lumampah dina jalan satapak. Nyorang tanjakan anu netek matak cangkeul. Mangsa alam khususna panon poe geus dengdek ngulon. Panasna mah moreret keneh ngan kaupahan ku hiliwirna angin gunung. Rada seger kana awak. Ari anu keur lumampah teh tayade lian ti Bah Lemud. Nu geus ampir saminggu ngider kanu jauh. Neangan usaha basana teh. Padahal maksud anu sabenerna mah deuk neangan hiji kuncen. Nu bisa nepikeun pamaksudanana kana dia siluman beurit. Ngan hanya ka Bah Lemud can nyahoeun kana tujuan anu tangtu. Nu matak apruk-aprukan we teu puguh tujuan. Ari harita keur aya di pagunungan. Kudu kamarnya aing asa bingung lamun kieu caranya mah yeuh. Sia baburu mampah bari jeung kepuguh anu jugjug. Tapi yakin siluman beurit teh aya jageus kadenge bejanya ku aing. Ngan hanya ka aing can nyaho ngaranna jeung can nyaho tempatnya gimana nya yeuh. Ceuk Bah Lemud bari jeung tetep lempang. Calana komprang mending geus tekil bajuna bau kukesan. Suku geus carangkeul sarta dampana asa peureus bakat ku geus jauh pisan lumampah.
Nu akhirna sorong kahandapun tangkal jengkol. Didinya mah iuh sarta jalana rada datar. Ari red kabelah kaler menikeun ka ngampar pasawahan di kajauhan. Mata kelar jeung mata kuaas. Wahangan arula arile jika orai nu keur meuntas. Atuh meniru mengha bah lemut teh. Panon molohok kanu jauh. Sawangan ge kumalayang kanu anggang. Saya aing. Ngadon indit-inditan bari jeung teu mikir heula ujug-ujug ini teu jiga nu rek niangan beulieun. Padahal aing teh niangan nu can nyaho tempatnya ari tanyakeun teu aya. Kudu ka saha minta tulung kudu kumaha sangkan teles tepi ka lujugjug. Ceuk bah lemut jeroning hatena. Ari panon mah melong weh kalebak jiga nu kataji ku pamandangan nu asri. Tatangkala nu aya lebakeun pasir ting aroyag katebak ku angin. Manuk-manuk tingkal perhi bersawareh mah berjeng recet di sarada. Keayaan alam beuki burit panon poe beuki handap bae. Ari abah lembut encan indit kalah ngajejen turul dina jukut berjeng ngalamun kawas nu beak harapan. Sang disna panon poe ampir surup ka abah lembut sadar kana kaayaanana atuh meuli ngoejat harita teh terus nangtung berjeng luak lieu. Kayong-yongan aing yo. Jika nyahoan mudulna panon poe teh nyaho-nyaho geus tunggang gunung bu. Kudu ka mana aing-aing nyacih ka lembur naon kudu dijugjug tapi urang papai we jalan ieu. Sabab tangtuna hiji mangsa mabaka tepi ka hiji lembur suganye didinya aya warung aing kudu jajan bari jeung sakalian ngadon hees. Gandeang bah lemud lempang deui. Anu disorang teh ayeuna mah jala satapak anu rata teu nanjak teuing da aya dina mumunggang. Anu plungpong kaditu kadieu ngan jalan rada barala ku eurih jeung kaso suku oge ngalupakan daun kaso perih da araheut tapi abah lemud mah eueuh kabosen terus we lumampah rada gancang lantaran sieun poekeun di jauh ka lemur cenah bisih henteu caang bulan nu ahinna matak sangsara. Gancang ngacarita, kira wanci liwat maghrib abah lemud tepi ka hiji lembur. Kaayaan dirinya rada haneuteun barudak ge loba anu arulin di jalan atuh bungaheun bah lemud teh. Sabab manggih lembur anu rada gede. Sarta rame pangeusina jigana warung oge aya di dinya mah kageuning. Aya lembur yo. Nyaha lembur naon ieu teh ngaranna asa kakara ayeuna aing nincak ka ieu wah. Jauh teuing lumampah cai yo. Nu geus teu apa kana kaayaan tapi keun bae. Da duit mah loba keneh. Moal susah ku nyatu. Tapi di mana ieu nu aya warung? Dah. Aya budak. Urang tanya sia ku aing. Ceuk bah lemud berjeng luak lieu terus kadeuketan ka hiji budak lalaki anu keur diuk tina batu. Nampokin baturna nu keur ulin sri udak di buruan sisi jalan. Yang abah geus lumanya ieu ieu lembur naon? Mau tampir abah, nya urang mana ai abah? Lembur tampir duh, deket ka lembur niru atunya tetanggana Cilisung meureun. Nuhun jang Tapi aya dia aya warung acawa. Aya bah tapi moal dituduhkeun lamun teu muruhan. Iduh nah. Ku diburuhan jasar pejuh beunter maneh mah. Kitu-kitu wae ku diburuhan tapi da naon da abah butuh yo. Diburuhan heula yo. Ceuk bah lembut ku siwa ngadok saku kampret buru nunda receh dina batu. Sorana mending ngagecrek, atuh ngorejat budak teh. Tapi lain nyokot duit ima kelakah mundur ngajauhan, pok ngomong bangun gugu. Tuh warung mah di ditu. Burumbong eta budak lumpat. Atuh colohok bah lemud harita berjeng calawak sarta bengong bakat kuting arti. Ari barudak nu keur arulin wasit. Nampo baturna aya nu lumpat teh buriak atuh barudak teh balubar. Posting beretek kalumpatan ka imahna masing-masing berjeng ting jorowok nyebut juring. Atuh puguh we kolot oge carohok. Nu kedariukna gelodog pahibut arasup ka imah. Surapan tok ditutupkeun mulikeun ka brag-briglug jep. Kaayaan jadi simpe. Nu kadenge dengan soragaan jeung jangkrik nu patemalan. Dicelan ku surap bangkong jeung bancet cihcir jeung lonok. Jai. Ai pejuh ku nyaon kaing teh. Yang kajuri ceuk bah lemud ngomong sorangan. Panon melong keneh ka urut tumpatna budak nu tadi.
Red kena duit nu nambruk kenehna batu kop dicokot deui. Nyanyakeun ke kelakah disangka jurik dan sarem babanyit burung sia. Hayang teuing di lebok cecero, kuman mangkeruk keleutik kitu mah. Kudu warah sia sina ering. Koloyong Abah Lemud lempang ngajujug ka di tempat nu tunjuk ku budak tadi. Bekililah beki deukeut. Tetela bener didinya aya warung nu kabeneran muka keneh. Dina bangku aya liuk saurang lalaki nu umurna tengah tuh. Di jero aya awewe geus kolot malah buukna ge geus bodas digana mah tukang warung. Atuh bungaheun Abah Lemud teh. Lantaran aya warung anu muka keneh. Terus mengko ka warung sarta gek diuk tina bangku nu jijieun tina awi. Pok Abah Lemud harita. Punten Mang nyanyai rabae cari deh. Pokna bari ngareret ka hiji lalaki nu keur diuk bari jeung udun. Horeng teh sungkara keur aya di dinya. Kawasna mah tas usaha tinu jauh harita buliteun. Oh Mang juragan mulih ti mana atanapi bade angkat ka mana ieu teh? Mulihkeun ka sosontenan teuing. Ceuk sungkara bari ngeser diukna. Ai nuhun. Abah ke cah Cilembur luhur deuk ngajugjug kanu teu kanyahoan ngaranna. Nu maca kili ngapruk ke Abah ke nyet atuh. Keur bingung Abah ke jang. Ceuk Bah Lemud sameah pesan. Da bahasakeunna Abah we. Atuh sungkara resepeun pok harita. Oh. Nuhun atuh ditepangkeun sareng abdi Abah. Nu katelah mah abdi teh sungkara urang lembur saliara. Oh, sungkara nuhun atuh Abah mah Lemud yo. Ceuk Bah Lemud bari jeung seuri. Leungeun nampanan ku sasalaman. Atuh meuli asa bunga Bah Lemud teh lantaran asa aya batur pikeun ngobrol. Upami kitu mah Bah kuring oge keur aya di setengahin perjalanan puguh ge. Kabeneran kaburutan di dieu maksud marek ngendong we sakalian sabab kalamur mah jauh kene Abah. Kana naon usaha cejang sungkara? Jagang atawa mikat manuk. Ah sanes dagang Abah mikat manuk sanes deui. Eta we adeun hinarian pakulian susugaran aya nu ngulikeun macul atawa gawe kasar nu sejenna. Sabab abdi mah jelema miskin Abah ngan ukur ngandalkeun usaha digahayam koreh-koreh cok teh saanyana. Harita meunang harta dipacok tak kitu maksud teh Abah. Ngan ayeuna kaburitan di dieu rek ngenong. Ceuk sungkara ngabahasakeunna can angger. Sakapeung abdi sakapeung deui mah kuring lantaran asa karago keneh can nyaho kana kaayaan Bah Lemud. Oke, co. Duh, kabeneran teuing atuh. Mun kitu mah geus we digawe jeung Abah. Sabab Abah butuh ku pagawe, keun bae lah dibayar berarti keun ongkos macul sapoena. Ditambah ku daang sapinuhna, ngan syaratna teh ku daek ngancur ka Abah. Tepi ka hasil pamaksudan kumaha daek. Nah, kumaha maksud Abah teh? Keun ke urang terangkeun. Ayeuna mah sok diuk heula. Abah hayang daang heula ieu teh yo. Lapar geus heula can daharan. Mak, cik dihungkeun sangu sapiring lah, deungeunna mah saaya-aya we nu aya. Kuring lapar yo. Mangga juragan, mangga da sagala seueur gora. Jawab tukang warung beri kuat ngaladangan nurek dahar. Menerikat digawena teh teu mata kesal nu ngadagoan. Da teu lila oge geus aya gisor disodorkeun ka Bah Lemud. Malah macai geus sadia sagelas. Ai sungkara geus daang cawa acan jang, lamun acan sok atuh.
Mengkawe kasih ibu tah. Keun ku abah nu majar nama. Manggawe sing jonjon abah abdi matos neda tadi oge. Datos lami jadi teh hampir ti wanci magrib. Manggawe sing tenang abah. Aduh. Syukur da mungkin cuma ngan duit siret nyanyut ngopi sok. Tong sieun duit maroba di abah yo. Cuk Bahlemud berjeng calobak dahar. Ngahanca alasna merikeun ka ngadeluk teu karateret. Sedengkeun Sungkara bangga hulang mikiran pangajak Abah Lemud. Malahan mah ngupat jroning hate. Heran. Nah ngajak gawe naon ieu si abahnya kabeneran lamun heueuh teh. Lantaran aing geus lieur neangan pagawean jigana nya si abah teh ngajak digawe ka aing. Tapi naon pagaweanana nya asa bingung aing mah. Nah pagawean naon ari jeung jelema tukang ngatrok. Ceuk hate Sungkara berjeng udud bangun tenang. Ari panon mah meletet we. Kawas anu nundutan. Cangkrik reang disarada di tema ku ciang-ciang matak lajeng matak waas. Memang kitu ilaharna kaayaan alam peuting di peremburan mah. Sedengkeun Bahlemud ngadeluk we dahar meuli kawas nu husu pisan malah mah tambah deui setengah piring. Sanggis kawilang wareg kakara eureun eureuleu teurap bari jeung usapan bibir regot nginum geus kitu pok harita. Bu, ayeuna dieu aya pamondokan cawan teu. Jancaran kuring teh keur susah ku nempat sare. Mangkanying kanu di jugjug jauh keneh yo. Aya juragan marehan maatan si Mamang oge bade kulem di dieu si Ujang eta ge. Magitu sering anjeunna Mamang gawe bade kulem asa kersa ngagoler dina parupuh. Da pugum sakieu kayaanana di warung ibu mah. Jawabna tukang warung someah pisan. Bungaheun aya nu rek ngendong teh sabab bakal narima bayaran da badak. Komo dekat tempona Bahlemud mah royal. Ai nyuhun teu budak. Keun bae dina parupuh oge asa bunyi ulah ditapuk reungit jeung cai remis ke heula moal ka dibayar nya. Kuring rek badami heula jeung saha ngaran Jejang? Sungkara, jeung Sungkara yo. Manggawe sing tenang sawiha da percanten ibu mah. Tukang warung bungahin. Terus jempe ti pipilueun kanu rek badami. Kieu Sungkara yo, urang neruskeun babadamean nu tadi nya. Kumaha lamun digawe jeung Abah rek daek atawa moal? Sabab Abah butuh pisan ku pagawe. Ari pagaweana kacida hampangna gaji gede. Bahlemud ngamitian deui ngobrol jeung Sungkara. Malah mah malik nyang hareup. Mangga bae Abah, abdi mah moal nolak. Sabab memang nuju milarian pagawean abdi teh. Tapi abdi teh hoyong terang heula kana pagaweanana, naha kumaha carana atuh naon bae tugas abdi teh nu sabenerna. Jeung deui kumaha carana sangkan abdi bisa mulang heula ka lembur pikeun ngiriman duit ka pamajikan. Sabab boga kulawarga kuring teh. Kieu itu ye. Abah teh geus saminggu dumampah rek aya dudu teangan, tapi can kapanggih. Sabab teu nyaho tempatna eta tempat. Teu nyaho kana ngaranna jeung teu nyaho kana tata carana mun hayang kadinya. Na kumaha atuh lieur ngabandungan lagi atuh Bah. Rek bisa kapanggih kumaha lamun kitu carana mah. Ceuk Sungkara karung. Ari Bahlemud rada asa-asa ngomongna teh sabab rusiah pribadi. Tapi lamun teu diterangkeun lapur deui.
Tangtu mua ayat tungtungna. Akhirnya pokok atuh ngomong kalawan terus terang. Teu aya disebut sumput. Kieu ite. Yang sunggadanya abah teh nyangan pamujaan ka Siluman Beurit. Ngan can nyaho kuncena, can nyaho tempatna dijeng can nyaho kana cara-carana nu macak, kacida hesena. Jaga saminggu teh can kapanggih wae. Ai tugas Ujang teh hese ngan ukur kudu nganceur ka abah, tapi kahasilan nyangan tempat pamujaan teh tah kitu tugas teh. Masa bu? Cek bah lembun, bangun posisi. Malah ngomong lagi rada kucuas kecawi saharewosan. Ari Sungkara melingah ulang. Manehna corohong pesta kedapan mah. Disangkana ku abah lembun mah Sungkara teh keur mikir. Padahal manehna mah keur ngalaman karuwas. Dak bah lembun boga niat rek munjung ka Siluman Beurit. Nu kungsi didatangan ku manehna baheula. Nu akhirna gagal sarta nepikeun ka ngalaman gering sagarupa. Sabab munjungna teu kataikan. Ulah ida coy mikirin atuh. Sabab ngadah tereh beres yo. Kebah. Abdi teh bingung ari kitu mah. Nah kumaha lamun teu kapanggih naha tenaga abdi rek dibayar ku abah. Cek Sungkara kawas nu teu pati katari. Lantaran sieun ku Siluman Beurit. Tapi encan bebeja ka abah lembut mah yen manehna nyaho ka Gunung Warangas. Itu Jangkara. Tong salempang, unggal poe ge bakal dibayar ku abah mah sabab ngadan rek muja ka Siluman Beurit oge lain hatina rek munjung abah mah. Da hartabana mah geus loba, bisi teu percaya mah yo tempo yo. Bah lembut ku si wol ngaluarkeun dompet dina endongna. Terus dibuka ditembungkeun ka Sungkara. Barang red Sungkara meuli ngarahuh bangun singgah. Tapi bangun kabita deui. Lantaran nempo duit anu metep dina dompet. Percaya tonjo. Ulah sieun ngadajan ieu geus beak oge bisa balik heula ka lemur pikeun nyokot bekal. Malah bisi perlu mah abah rek mere persekot ka maneh jung. Kirimkeun ka lemur sarta bikeun ka pamajikan maneh. Tong sieun da duit mah loba. Percaya balah heuk atuh. Arek milo lamun kitu mah tangtu abdi deuk satia ngabaturan ka abah nyangan eta tempat pasti kapanggih lah. Ya, syukur lamun kitu mah keun ulah salempang urusan duit mah euy. Sabab di abah sagala aya nu pentingna mah asa daek we maturan ka abah. Ku si Bah lembut ngabijeukeun duit ringgitan 2 lamar. Song we dibikeun ka Sungkara. Nu dibere buncelik panonna 60 ringgitan 2 teh. Sabab zaman harita mah duit sakitu teh lain saeutik. Tapi loba pisan. Deuk nampana eta duit. Atuh pok bah lembut harita. Buru cai mah jamu ditagih deui na jag usaha teh hasil ge. Ieu mah hitung-hitung tanda jadi we. Ieun maneh jadi pagawe abah. Sok. Tarima. Cik bah lembut. Mangga atuh kitu mah abah. Ieu artos ditampi ku abdi. Ceuk Sungkara sopan pisan ngomongna. Gep duit ditampanan terus disakuan berjeung rada ngaleper asareuwas narima duit loba teh. Dayanya kieu, Jang. Abah deuk nanya ka maneh, nyaha geus ngadenge atawa acan kana ayana Siluman Beurit. Lamun geus nyaho di mana ayana? Sugan jeung sugan we geus kungsi ngadenge beja. Da jelema mah geuning ka nyahona tara sarua, sok aya we nu leuwih unggul. Ceuk Bah lembut daria pisan. Ari Sungkara teu buru-buru ngajawab, kalah ngahulang bere ngupat jroning hate. Jadi bingung aing. Bejakeun atawa ulah lamun dibejakeun hartina aing teh kudu nganteur ka Gunung Warangas. Lamun milu ka ditu aing teh sieun bisi ditewa ku Prabu Walaka. Urang ajak ngider we heula sing lila. Sajen teuing ka mana meuli oge da aing mah dibayar.
lamun geus ira kakara rek dibejakeun ngan aing moal milu ka Gunung Warangas nama sieun ku aki loncer teh nya kitu we aya mah digawean ku aing sia cek Sungkara menang keputusan anu hade manehna moal buru-buru ngabejakeun kanyahona lantaran anu nyaho ka Gunung Warangas teh langka sedengkeun Sungkara bakal untung sabab leuwih lila milu jeung Bah Lemud bakal leuwih loba narima duit bayaran ieu teh hiji kauntungan gede mah nyaho toh henteu ulah ya coy mikir atuh euy duh punten bah abdi teh keur mikiran pangalaman nu geus kaliwat tapi waleh teu emut teteh lah terang na kayaan siluman beurit mah abah margi rada aneh ari ka siluman mah sok sering nguping tapi ari kana siluman beurit mah teu terang tak kitu bah tapi sawios urang pilarian nya bah geus nyaon ke nyaho mah urang teh angan di kuduaan abah teh tenang aya batur mah euy moal keung teuing jiga kesorangan tah kitu we mah isukan urang mitian indit tapi kumaha carana tah ngirimkeun duit ka pamajikan si laing nah jauh lamun saliara teh ti dieu kieu bah enjing urang milarian ka belah wetan urang mapai pasawahan anu aya di sisi leuweung Pinus tangke bakal anjog ka lembur Cipetir tidinya mah caket ka lembur saliara abdi bade nitipkeun artos ka urang dinya da aya kawawuhan saterusna urang milarian ka tempat sanesna we kitu alus teh naon abah satuju dah nya sanggeus kitu mah prung weh ngobrol ngalir ngidul didinya Abah Lemud ngadongengkeun lalakon hirupna sangkan Sungkara leuwih ngarti kana tujuanana atuh beli unggut-unggutan Sungkara teh ngan baik manehna mah ngan ukur jadi alok henteu boga lalakon sabab teu hayangeun ngadongengkeun pangalamanana dina mangsana munjung ka Gunung Warangas kaayaan alam harita teh beuki peuting beuki jempling antuk nama Abah Lemud jeung Sungkara sarare di tempat nu geus disadiakeun ari tukang warung nutupkeun ting keban ceep di warung cempe teu kadenge dinu ngomong kawan tu alam geus peuting sarta geus tadi brasare ari di pipireun warung reang surat jangkrik di kajauhan sok kadenge sorak buuk nu patembalan jeung londok cari cangkas jeung simut gadung meulikeun ka gandeng Bah Lemud jeung Sungkara tari berapisan sare panjangna alam peuting teka catur kiwari urang kocapkeun dina mangsa alam isukkeun samemeh panon poe bijil Abah Lemud bisa gede dangdan malah Sungkara ge geus sayagi deui terus we Bah Lemud mayar urut dahar jeung sare malah Sungkara ge sakalian dipangmayarkeun sanggeus kawilang tarap dibral miang deuk neruskeun lalampahanna Bah Lemud jeung Sungkara arindit ka belah wetan mapai jalan jajahan anu lempeng gancangna carita kirawan ciu menceran nuduaan tepi ka hiji lembur malah hamah geus tepi ka hiji warung Bah Lemud hayang reureuh jeung arek jajan sakalian da waktu indit can kungsi barang dahar urang eureun heula kara abah rapari teh yuh ti tadi teu kaburu sasarap heula euy tuh aya warung tuh naon baduh eta teh warung Biwarni sabab abdi mah apal nya hada mun naon ieu euy
Apaan itu lembur Cipetir teh abah aya lembur abdi mah kaditu tuh lamun disorang ke dieu mah kira-kira setengah poeun deui bu jauh ning syukur atuh dah tapi kumaha lamun ka lembur saliara we sakalian maksud teh ngarah teh kudu dipihapekeun duit bisi leungit teu kudu bah teh hiji kuring mah geus biasa sok mihapekeun duit teh ka Biwarni da sok loba urang saliara anu ka dieu atuh kaduana apan urang galian tempat siluman teh ada tujuan teh kaditu tuh nu patukang tonggong jeung kalembur kuring mata ulah balik heula bisi lila teuing bicaran waktu kuring mah karuh hawatos we ka abah bisi beak waktu teu puguh syukur atuh kada hayu urang asup geus tepi euy bah lamun ngaran deg lempang panon melong ka warung samemeh arasup ti warung aya nu ngomong hiji awewe nu boga warung nyatana Biwarni teh Paget euy atuh Ujang Sungkara menikeun ka heubeung teu aya ngalol. Mangga calik atuh da karasan ngomong na teh urang lebur saliara baralik. Ngamulih ti mana ai Sungkara teh? Naon bi? Tah ti lembur tampir kuring teh lah. Ruguh ka pahung teh bisa buru-buru balik lantaran teu aya waktu. Ceuk Sungkara berejeun terus asup ka warung dibarengan ku Bah Lemun. Duana gugdek dariuk. Nyuhungkeun cin teh bi Biwarni sakalian jeung sanguna ujug-ujug menta dahar we Bah Lemun mah. Lantaran geus lapar pisan. Mangga juragan, mangga ke antosan. Biwarni gesat-gesut kaladangan anu deuk dahar. Teu lila oge geus diasorkeun. Kalayan coba omong dicerabak we Bah Lemun madahar teu malire kanu boga warung. Sedengkeun Sungkara mah tenang we. Memeh dahar teh mungkus heula duit ku kertas. Sanggis rapi song dibikeun ka Biwarni beri jeung ngomong jiga geus biasa. Be, ieu titip duit ke pamajikan euy. Mun aya urang saliara PHP-keun ka manehna, ta ieu ongkosna kudu mawa. Ari ieu keur bibi yeuh, kade ulah salah bi ieu nya, sing buru-buru titipkeun yeuh. Narek terus ka mana ai Sungkara, lain geus lila teu balik ka lemur. Tapi nah make moal mulang. Aya kene pagawean bi. Malahan mah badan jeung ieu juragan lemud ieu teh dudungan kuring nu anyar. Mata kapaksa we. Ka pamajikan mah nitipkeun, da pasti bakal tepi. Syukur-syukur mun aya Mang Damin tah baturan kuring da sok ngapoe ge manehna mah ka dieu lain. Oh kitu heuh atuh ai kitu mah jangkana tep geradaang sing tenang nyakeun bae duit malah da mah burung tepi ka lemur sing percaya ka bibi. Mata nitipkeun ka bibi ge percaya kuring mah. Ceuk Sungkara berejeun terus ngahanca alasna. Yep, teu aya ngomong. Bah Lemun jeung Sungkara dalahar meuli ponyo pisan. Ari Biwarni mah nunda hila duit kana wadahna ati-ati pisan sabab duit titipan. Heuleut sawatara waktu anu dalahar geus rengseh malahan meting pelenyon udud bangun nikmat. Terus diitung-itung ku Biwarni cereng dibayar kabeh ku Bah Lemun. Sanggeus sagarupana beres Bah Lemun jeung Sungkara amitan. Baralowe arindit neruskeun perjalanan deuk neangan tempat siluman beurit. Padahal Sungkara mah geus nyahoun kalayan jelas. Bangsa alam berang deui puting deui Bah Lemun jeung Sungkara terus we ngider ka unggah tempat neangan siluman beurit teh. Unggah lemur didatangan bari jeung ditatanyakeun tapi tetep can aya laratanana.
Malahan maklah begitu jauh di Gunung Warangas. Malah mah najan diteangan oge moal kapangi ai sabab arang langka nu nyahoin. Gancana mangsa di carita, akhirna sabulan geus kaliwat. Bah lemud beak harapan. Terus ngajak eureun di hiji lembur leutik, malah imah nagengan saukur aya 7 suhunan. Pernah nak di sisi kebon awi di lamping gunung. Yoh, tidak kagara yoh. Urang geus ampun sabulan leuwih ider-ideran ka unggal lembur euy. Tapi jangan can kapanggih bae kudu kumaha lamun geus kieu duit abah geus ampir beak aya oge keur ngagadih maneh we wungkul. Cek kudu kumaha lamun geus kieu. Cek Bah Lemud berjengurutan sukuna. Malahan mah merikeun kabareuh bakat ku geus ila teuing lempangan. Kitu deui Sungkara, sukuna nyeri jeung carangkeul. Da ungkal poe ider-ideran bae teu puguh tujuan. Mun geus bosen tatanya ka unggal jalma. Ngan saukur menang jawaban nu mata kuciwa. Malah aya nu nyengserikeun sagarupa barang nanyakeun nagara siluman beuri teh. Bingung aduh ge Bah. Nanging najan bingung oge saena mah Bah ulah pondok harapan lah sabab dina hiji mangsa mah bakal kapanggih geura. Tapi kudu sabar we atuh Bah ngarah teu ngaruksa kana awak. Ceuk Sungkara karunyaeun ka Bah Lemud. Dina sawanganna kagambar di dina mangsana munjung muja ka Gunung Warangas teh. Tapi can wani ngomongkeun ka Bah Lemud. Bener kana euy. Aya pondok harapan mah ulah euy lantaran naon najan kumaha bae ge tujuan abah teh kudu hasil. Da kacida penting napikeun neruskeun perjuangan abah di lembur. Tapi kumaha ayeuna ieu kudu ka mana deui neanganna karacik sugan si lain ngarti kana kayaan daerah ieu. Mun bisa mah urang neangan dukun ya Bah. Hah? Urang dengan dukun nomor lain ulah nurutan si ade. Maksudna naon? Nya urang nanyakeun we ka manehna kajeun teuing mayar rada mahal ge asal bisa nuduhkeun kana ayana nagara siluman beurit. Tak kitu we tuh Bah kumaha mun kitu? Yah, bener jiga negara. Kunyangan dukun nu hade euy nu gitu. Kabeneran abah teh boga keneh duit sakalian mayar dukun we mah dah. Tapi kamana neanganana nya harek aya nu aya di lemur ieu? Nya urang tanyakeun ya batu tuh Bah. Nyaon tuh. Lima itu aya jelema hiji tuh. Urang tanyakeun Bahnya. Sugane mah nyahounnya. Jig tanyakeun jig. Ya mun perlu masina ngancor manehna langsung. Sungkara teu talangke. Kencring indit muruk ka hiji imah. Di dinya aya awewe tengah tubuh keur ngadaweung wajina golodog di baturan ku budak kalaki saurang. Teu Sungkara geus tepi ka dinya pok harita. Punten Bi, mau ngaganggu pami kuring tumanya. Bade naros naon ujang mangga bae manawi tiasa diwaler mah. Kieu Bi. Abdi teh neangan dukun. Nah aya di lembur ieu kitu mun aya saha jedenganana di mana bumina. Bade kaki sumpit itu tuh. Palilana mangga we bujang kadi tu datara ka mana-mana aki sumpit mah. Mali teh oge aya tamu kadinya teh jiga nama. Dieu tebih minta nomor biasa nama. Nuhun atuh Bi. Mun geus lieur kuring teh Bi. Teh nama lieur pisan. Lantaran geus lila neangan teh kapangi wae. Nah, atuh teu naroskeun da. Teu birek deui aki sumpit mah ujang. Nuhun Bi permios bade nepangan dudungan heula Mangga atuh. Leos Sungkara indit deui ngadeuketan ka Bah Lemud anu keur ngalungsar hanapeun tangkal manggu. Di dinya mah ieu. Arek Sungkara geus tepi ka Bah Lemud, bade jeung nyarenge, pok harita. Karasan Bah, di dieu aya dukun ngaranna teh Aki Sumpit. Tu imahna nu panglandeuna, yuk longkan ditu ayeuna. Aya. Nyawa. Dukun ngaranna dukun Aki Sumpit. Kebenaran ieu tuh buru-buru euy ngadah cereh beres yeuh. Tapi jelema nu mere nyahonna bere heula duit euy keur jajan. Lumayan minangka pamulang tarimanna nya. Ceuk Bah Lemud beurik musiwal ngaluarkeun duit. Song dibikeun ka Sungkara. Berebet Sungkara lumpat muruk ka awewe nu tadi teh rek mikeun duit maksudna mah. Teu lila geus balik deui. Ari nu berenda mulikeun ka sabaraha kali nganuhunkeun bakat ku bungah meureun. Sanggis tarap dibra duana arindit muruk ka imahna Aki Sumpit. Bah Lemud jeung Sungkara henteu malire kana kacape bakat ku bungah. Terus we laleumpang muruk ka lebak. Nu dijungjung teh imah nu panglandehna.
Memang didinya aya imah anu leutik tapi bersih. Pakarangan anak lalenan dikuling ku tangka jeruk jeung danas. Lagi-lagi manedi tumari wancinya pihalakan mangsa misah cagi carita urang tunda heula. Insyaallah enjing bagian anu 48 urang Bandungan dina mangsa tur acara nu sarua. Hatur nuhun gumarupi perhatosana diantos mangrupi serat-serat laporanana. Ujung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa sedena pedaran nganggo dinten ieu parantos rengse urang cekapkeun wika di heula nya. Insyaallah pedaran salajengna urang pajeng deui engke enjing atanapi pageto. Mudah-mudahan mang tiasa saenggalna ngupload deui lajengan carios atanapi dongeng munjung kabeurit saenggalna kitu Pak pemirsa sadayana supados pamirsa sadayana henteu gantung dangun. Sakitu heula nu kapiatur hapunten di emangnya segala kakirangan tina ngupload atanapi nayangkeun ieu dongeng Sunda. Mahayu urang Sunda urang sarikeun bahasa Sunda. Mudah-mudahan urang selaku orang Sunda tiasa ngelestarikeun naon-naon budaya Sunda anu saena kitu tah pamirsa sadayana. Mangga ka pamirsa sadayana haturan di emang urang cekapkeun wika dieu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.